minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qabaltuka biwassin qabul wa khatamtu ala famika bifahmi rasul wa tutawi'uni bi aisim ma aqulu. Allahu akbar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ulah mawa ka dieu atuh, ka dieu mawana tah. Oh bener cinta apa? Bisa weh. Iya bisa kalau yang gebruskeun. Dan lain gona aya make nu batur. Sieun aya naon-naon kecuali nu bogana murni 100%. Aya naon-naon tanggung jawab gitu. Ya motor tadi mah. Sakumaha butuh ke mana-mana geus. Pernah nyabak setanna orang tara. Saan mawa tuh? Mana nyaho meureunna motor di imah wareu teh. Ya di Kulon. Tilu teh wareu teh motor ayeuna hiji deui. Tah si hiji teh ditawarin teh motor copot cenah di stasiun. Dikirimkeun di Tuntong. Hiji kieu jeung teh. Ku zamanana Hariwang. Heeh. Tah eta kamari anu kecelakaan teh sigana mah tina lawang kopek teh langsung naik gitu nya sigana. Mobil batan. Teu mobil di dieu. Amaha atuh digeledugkeun teh kali aneh. Nu di mana? Pan kasabet ku beus teh nyiap angkot. Nu di mana? Eta nu kamari nu di Mobil Bus. di wetan di Kulon. di Kulon. Kulon. Beus nyiap angkot. Sigana mah ieu ngaranna mah nu mau awe teh ninjol. Ceng. Ngarempod teh. Tuh, geus kahareupeun eta, geus kahareupeun tangkal makana balik di kana tangkal teh. Ngarempod teh kagok. Jadi teu Nah, tilu tunggu poe. tingali ningalina ka belah ditu hungkul. Tilu poe geus kajadian eta teh. Mun teh mah kagalei deui jelema hasilna. Didinya Turun lagi sakieu tah mobil atuh. Keciligna ge. Eta mah hebat supir hasilna. didinya lain. Di belah dieuna turun eta kukur. Emang rada bayangna ti heula basa Ieu da supir. elok teh nya. Anjir make kopiah tuh. Basa elok teh ning ti heula anu motor salaki pamajikan teh anu ku elok teh langsung kan. Apa tukang kopi? Kan kopi Ya, dulu. ya. Heuh. Kakak gogodeug eta supir turun tina mobil. Make kopiah geus kolot teh kieu. Sakieu tah gejelik ban teh. Nyelamatkeun motor supaya ulah magalei manehna. Eureun eta mah. Nangtung kieu we. Istighfar teu leureung eta mah. Aya meureunna saja mah. Udah rawas aja. Gus, angkat istighfar kieu. Pak jeung kamari kajantenan Manehna bisa selamat gitu untungnya dalam eta kan mainnya kudu gantian. hasilna. Kudu urusan. Nya atuh da tagi anu dengar geus teu salah atuh da anger disalahkeun. Anger. Teu lila kamari kajadian karek aya mun 2 minggu mun hareupeun pas giro. Urang Bojong Soang, budak SMK. Oh, eta teh kota mah dianya ku mobil sampah. Cet anjir tah. ayeuna pajak naik jerel cenah lo. Jerel. Ya. Tanu hareupeun pemancingan Cimang Daman deket gereja. Ngadenge urang. Buka dirawan ya kota. Damang tamu deket Mang Daman nya, abi mah pernah gawe di dinya. Baheula pun teh udang kabal nya. Baheula teh nya teh gawe cegulan teh asa bayana ulah balik bisa mah keur bujangan. Keunah tadi dinya teh di karep. Aya tulang dina gulungan ieu ngocentul hideung ada geus biasanya kan bae biasa urang ganggu. Tah ku heran teh kieu ye babaturan, kan batu bagian komputer. Nah, saya mau balik, cenah hoream balik. Nek monokkeun di dieu. Ke monokkeun cing atuh aya batur nya. Monokkeun teh jam kira-kira jam sabaraha, setengah peuting ereng-erengan. Sare bareng jeung maena sare. Nah di dieu teh aya kacai. Lamun kacai teh ngalawan kantornya, ka jero kantor karena ruang komputer ngaliwat, pas bagi cai. Cing teh mang cing teh jangan eueuh isukan cing teh nya.
isukan atuh cing teh barang gawe mah nya cing teh jeung sampai jeung naon cing kodenya jeung cara pe mah balik oge. Karena komputer mah kumaha ke jelema. Ayeuna mudah aya ngaringkuk. Wah, saya mah dihudang-hudang. Adanya pieu naon? Udah kemudian banyak aya pas ngan teu malam gitu mah nya. Teu malam. Teu malam teu jeung arep. Pasti. Bajuna sarua kieu we. Tunggu lagi itu pasti. Pas lu mulai aku ngata ngata bos kan sama cinta. Adanya teh gua capek sama tak balik oge nya. Yang istirahat di dia isukannya deh, pas ngomong isukan gawe deh gitu. Nganten malam mah. Karena komputer kieu. Ayo pas Fajar aya ngaring Fajar teh lancik si Daud. Fajar. Betula mai naon? Panggil. Oh, tiheula keur sok narik keneh. Bisaan di semuanya. Naon gitu. Oh, bisaan da pokona mah. Mangaji cenah. Dihudang-hudang mah Ayeuna si Fajar ngapulang. Cicing ngeuneuh teh nangtung. Ngobrol aja si Fajar. Gitu-gitu kan. Nah, adanya mau komputer tuh di rumah cara kan dihudangkeun kumatnya udah pasti jin sindanya. Da pas abi kayana salib mau ieu mana mau kabur ka mana gitu pas teu ngaringkuk. Alah cing. Hari biasaan. Biasa. Ari teang gua deueuh. Asli cing. Cenah urang mah tadi geus sare sa pas sorangan. Tah geus aya 3 poe kejadian mah. Teh heula teh pagawe mobil L300 asana. Si budak teh yang bisa kana mobil, kudu laweun yang bisa mah cenah. Meureunna teh nyaona naon eta mah iPhone si Teu ngrem-ngrem mata. Oh, si teh ada komputer teh kaca gitu eta mah itu ngalawe keur kieu komputer mah. Cebrun. Starter burusu teh ka jero asup mobil tahuna. Eta budak eta jelang kabur. Lalu nunggu apa nih di bayana permai ya mana teh? Ai ketemu hala teh kaca jeung ieu. Ari eta teh cara ohok, pas buat ayo ke mana teu. Balanya balik. Eta didinya teh mau dipakeun emang ku. Teuing kamari eta urang balaenahnya. Urang eta anu ngabetkeun papayadi. Urang balaenah. Urang balaenah, ari aslina mah. Balaenah. Salakina teh can stroke kering geus berobat. Oh, stroke ringan. Aya rek meuli obat Beli obatnya. Kan heran rek meuli obat budak dibawa duanana. Bisa takdir we. Korban teh budak nu apa-apa. Nu mawa inu ngan teh. Nu mawa teh. Sugan perasaan sareng nu mawa teh budak SMP eta nu cara ngomongin lalu teu ningali. anu lalaki Ngomongin anakna anu mawa. indungna. Tah budak ieu si eta nu sok Kan ieu sarua kelas 3 SD. Ya kelas 4 pasti. Kelas 3. Anu awena mah. Kami mah kajian itu teh fungsi balanya ke Karawang man karena mau mana bus. Naik tur buat kekituan tah. Situ urang ningali tabrakan. Allahu Akbar sih. Allahu Akbar abi teh tukang. Ade kena kunaon bari Allahu Akbar teh bari ngadeg-deg. Allahu Akbar bus teh eureun. Aya naon? Allahu Akbar. Tempat teh jelema majikana mah salamat mah. Ieu tah si tulang ieu batok ieu milu kana helm. Make helm jelemana mah. Jadi begitu berenang kana tabang teh coplok, si coplok si helm teh, si eta milu. Da kitu mah kumaha kado gitu. Ieu ku jalepeng jelema kumisan kado. Teh jelema kitu sira namun anjir si dia otak. Molonyo ieu teh molo milu kana helm. Si eta mah ka gilas pisan. Di situ milu muncak kita tah si eta teh. Pemajikanna bengsan langsung. Pantesan eta Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nampak Allahu Akbar ya. Enggak mau tanya. Ari amat ti heula basa ieu basa balik sok balik ari lebaran. Kan ini dia teh jam 3 ngalah nepi ka ditu samane subuh lah. Di Majalaya. Aturan teh ngajaro tengah-tengah cik ieu teh tengah-tengah we cicing. Nantang geus pas erek sameme teh geus di ieu kudu marake sarung teh. Marona sih teh. Kita tengah-tengah, pas kageleng pisan, beren, udah jam bukti berenya, terungguan, tontonan. Lobana masalah sebenarnya masalah motor, lobana motor masih sering. Ya soalnya itu lu nyapanana, kalau nyapanan nepi kalau bakiro lagi lu nyapanan. Sasak Cilalean, di kergawe di pabrik di Panasianya, cuma
teuing bener-bener ada maneh nu nyaritakeun. Oh nu eta nu di dinya Pan ngejemput karyawan teh jam 5 setengah genep leuwih jam 5 seperempat. Jadi setengah 5 teh si ini di pabrik teh nu ka Ciparai model nu ka Munyul. Ingat teh eta drum jeung ngajajar di jalan. Drum mahalangan drum turun deh. Di mobil. Turun di mobil una naon dah. Oh iya juga di dia Aslinya. apa reparapatan kade lah. perapatan eta. Oh jam bete pangunyak sih jam 1 teh masih pada tanggungan ke sini kira-kira we eta motornya kudu itu di WST Kulon. Asup kana irigasi mah dipengkolkeun. Pus teh eta. Jeung jebatu jeung Cepi teh, Mas Cepi mabok jelema teh nya. Diasup we kana irigasi. Padahal eueuh naon. Eueuh mah we kosong atuh jam 1 Oh, penting mah. tinggalian. Eta aja Pak Ase tila ngomong gitu. Tinggalian tah. Eta drum cenah. Oh gelo jeung jelema nu drum. Tanah amam manehna di dinya. Baheula keur ripuh. Di mana? Di Cilelean eta. Cilalean. Oh gelo cenah ngurung drum di. Pan menang ilham teh kudu mani di pertemuan cai sisi lemur di tangan mana ya pertemuan cai cai nu ti kolon jeung nu ti kalen nu ti kolon jeung nu ti dia ayeuna saat ayeuna goreng teh nya belum ukur jero kene bae Halus pinu keruntah eta mah. gabro seseorang di jam 12 penting aya nu ngalaliwat teu nari ngali Drum tengah jalan. keur basa bangkrut tina kapas teh Drum teh wah luhur gelo cenah induna drum. Kita mah cerita dari tulungan mah cuma mabok tuh. Ya karunya ada orang tanya asup jeung motor-motoran yang ngaringkuk. ketinggalian tah sih Nah kan naon sih dia bisa kieu cing teh naon mabok. Itu cenah kali cenah abi ge cenah aneh cenah hidup. Da mau mabok ke hiliwir aja mabok. bawa Di hiliwir mah mabok parah mah terus terang sok cenah meuan banyak mabok. Nah kumaha bisa kudu irigasi cing nya. Nah saat ya aja teh jambatan di dieu cenah. Cuma nena. Batak ku abukeun da bege jenu gelo. oh mainna erek belokan Emang rek belok ka dieu. heeh Rara sama saya jambatan itu teh tos di dieu mata ku abi dipengkolkeun. dipengkolkeun teh meureun Berarti irigasi. Beda pasti jema mabok ari wah mobil naon. Turun nih. Udah gua karyawan. Sorangan atuh. Da jemputanna tara dikenekan mah. Turun. Jano. Aslina teu maju eta. Nah, cing dekat mobil kalah ke cicing biji itu cing deket sasak. Teu maju-maju sampeurkeun. Moal cenah sok yang kewe cenah ngarogan Pak Iban inget teh. Ngarogan Pak Iban atau Pak Oyib cenah. Aya naon kewe cenah. Ai syukur ngobrol. Luas. Tarik mempeng. Komplit. Mobil bus teh lampuna panjang gede tuh. Eueuhna naon? Jarak 10 meter, 20 meter. Drum pinuh di jalan. Tak eureun mobil eta kudu dieureun tuh. Eureun turun. Eueuhna naon dah. Di jalan melongpong we. Nah gitu udah model ini dan penting mah kurang-kurang. Eueuhna naon dah sadar aja. Nah di dinya mah ya aturan ke rumah motor ya. Di dinya ke rumah motor lainnya poek kan golosor kan. Di dinya mah kade. Tah hareup si aja. Ari amat heula pernah nyangkat dinya teh. Masih kene kana motor nupit anu itu Hareupeun tengah-tengah nah ieu mah ngeplos di gas teh teu maju. hareupeun si Disebut aja gigi. rongsokan si aja. Manya Ya. gigi pan geus asup gigi 2. Loba anu ngomong dirinya teh lah. Ngelos we. Alah naon ieu mah kaning. Oh itu ayam angkot. Ayam meureun sabaraha detik lah. Geus wae kage. Ayeuna erek didorong dah puguh ayam mobil. Eta mah teh lama loba saksi eta mah. Ini mah kade teh kadang-kadang tuh mumpung kayaknya poek kurang teh belum we ngegolosor. Jam 10 kalau gawe teh nepi ka dieu teh tah jam setengah 11. Setengah 11 ya nepi teh lah. Anu kurang teh katingali. Nepi ka dieu teh. Ora segede tangka jam teh aslinya hareupeun si aja. Oh dia ada itu di situ. Hareupeun kontrakan si aja baheula. Segede tengah apa Malang we. Rek bisa maju kumaha tuh. Abi hawa soal kecil itu ora aja. Lamun ayeuna bisa dipoto teh. Cek bapana eta mah, cek bapana asepan kana Kamalipatan. Nah kebeuleuh teh.
sok pas turun dipaehan mesin turun hayang ningali huluna jeung buntutna nyambung jalan ke jalan teh kita tingali hulu jeung buntut teh naga beureum teh cenah. orai we teh mah orai segede tengah jam pas turun bau teh eueuh we naik di kana mobil aya turun deui eueuh cicing separapat jam ngaleungit maju aja. Dina ieu mah di jalan mah kade we. Nya, makan aku dulu eling. Baru minum kejadian Tah di dinya di Kudu tenang. di pasir Cina mah kayak cadas. Itu sok aya baheula mah sok dipake nomor banyak. TTA. Aya liang nih. Pantau nih teh. Tuh si itu mau dijejak ke jarit mah. Jadi si makhlukna teh kumaha nya. Jadi ngomongna teh sadeu ka hati. Bahasana teh ayo udah teu ka hati we, mang datang dan sasajana gitu. Dicampaan. Ngan tengah teu ka hati cara bahasana teh. Eta jadi jejak ieu, acara kumaha nya disebutkeun juga makhluk siluman teh. Meureun itu ngarasa tadi ieu meureun teu di warung meureun. Pernek cengkrang nya cenah cek mainan teh. Eta mah jejak ka dieu. Koten bisa janu bisa menempang si sukuna teh. Gitu. Eta baturan ngejerowok mah. Pas itu sesajana cenah deulah cadan jauh brah we. Kalau mulai awalnya teh muka main ka nomor teh. Ngajarit tuh aturan itu juga ngan eta mun hafal bahasana timbangan teu hafalan bahasana Padahal mah lamun teu hafal bahasa ge tuku isyarat. Mun hayang duit cungan duit teh. Contoh. Hayang ieu aya duit. di aing wadah cenah kumaha bahasa teh aneh cenah mah. Cenah urang ngahulang cenah. Udah nu kitu ge atuh 1000 bahasa. Bersuku-suku sarua. Teu ngarti dua kali teh. Sarua siga manusia. Sesajen bahasa kana sesajen biasa gitu. Di Heeh. di alasaan gitu. Itulah video saya yang telah dipersembahkan. Semoga bermanfaat dan dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Gratis loh. Dan semoga kita bertemu pada video-video saya selanjutnya. Mari kita tutup dengan doa. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan ilal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fis sakaratil maut wa nazata minan nar wal afa indal hisab. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.